Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah. Mal bisa geus bae nyaho mah nyaho bae ngan ulah datang ka dirobah. Mantak model kieu ye. Model calon presiden kamari. Ieu calon presiden kamari. Kula kan geus jaritakeun, tetep nu menangkan Megawati. Sebab geus dibere Megawati atas nama Megawati lah. Sebab geus aya jelema nu make konde kan ka dieu. Geus bejaan kan ti jauh-jauh hari tetep nu menang mah urang mah ngan sakadar berjuang. Berjuang sote lain berjuang nanon supaya Jakarta ulah dipimpin ku kafir. Salah satu perjuangan ngan geus ti dituna jak konde ka dieu. Asal konde eta ka dieu be biasana menang. Jadi geus tah urang dibere ku Allah, dibere alam nu eta. Yakin nu menang nama pasti nama Jokowi. Megawati ngan eta mah ala kadar perjuangan. Urang mah berjuang mah terus bae. Nah, ketika aya nu nanya tetep nu menang mah Jokowi. Tetep nu menang mah Jokowi, ngan urang mah tetep berjuang. Tak eta teh geus dibere sen ku Gusti Allah. Lain haju urang begitu urang dibere sen ngadukun teu. Sebab eta mah kemenangan di qada Allah, urang dibere alamat ku Gusti Allah. Atuh geus bae sakadar alamat. Adapun perjuangan urang teu kudu akur jeung eta. Nah, bar Kangjeng Nabi ke kan kos itu, ieu keur carita ngakurkeun jeung Kangjeng Nabi. Teh bane mah nyaho bae ka qada. Ja aing nu mere nyahona ge adapun siapa berjuang Muhammad berjuang bae. Urusan iman jeung teu imanna lain urusan maneh. Tapi urusan aing tuh kan beda. Lain haju urang nyaho ka qada haju sumuhun daun teh. Gitu. Urang berarti kan urang kembali ke syariat. Jadi secara zahir syariat mah terus bae. Memeh eta deui aya hiji jelema istimewa di Kulon. Aya jelema istimewa di Kulon moal dibejakeun. Umurna geus 400 tahun. Umurna geus 400 tahun. Datang ka dinya. Waalaikumsalam ngobrol cerita politik. Berbicara hikmah bae terus sabab bae moal kaluar teh dinya. Ketika orang dina alam syariat, alam hikmah teu bisa dijawab ku alamul amri, alam kudrat, kunaon mah tazyabar geus tilauhil mahfuzna bae. Waduh. Mesti ditunda we geus dikudratkeun ku Gusti Allah. Geus ulah ngobrol jeung aing nya. Eta teu bisa sebab teu sebeun. Nyamanana kakarak datang ke alam syariat teu bisa dijawab ku alam amri, alam kudrat. Jadi atuh lalakon syariat ulah dicampur-campur jeung tarekat. Lamun bangsa tarekat jeung tarekat deui atuh nyambung. Kuari tarekat diobrolkeun jeung nu syariat moal nyambung. Moal nyambung lantaran beda pagawean. Terus gitu kene tarekat ngobrol jeung ahli hakikat moal nyambung. Ahli hakikat jeung ahli hakikat deui, ahli tarekat jeung ahli tarekat deui, ahli syariat ngobrol jeung ahli syariat deui. Kiai ngobrol jeung bupati moal kuat. Paling kuat sajam 2 jam ge lamun dibere duit kiaina. Sebab naon beda pagawean pasti bupati mah nyaritakeun pembangunan. Nyaritakeun jembatan rubuh hese nangtung deui ceuk nya. Ditangtungkeun rubuh deui cek bupati teh. Pasti bicara pembangunan bae. Pembangunan ngabangun sekolah sarana pendidikan, ngabangun kantor, ngabangun desa teu eureun-eureun eta bae. Ceritakan tentang gitu APBN, ceritakan pemasukan pengeluaran dan lain sebagainya. Kiai puyeng diajak ngobrol gitu, puyeng kiai mah. Bupati pamit bae lah. Emang kunaon aya nu paeh di lembur. Bila pun ngobrol ke ngariung jeung kiai, ngobrol ke nu paeh jeung kiai. Ngobrolkeun bangsa gitu ya, urusan permarhabaan bedaheun kiai jenting tilok marhaba ge nyanana tetep betah. Jadi sapagor sebab beda duniana.
Wih gitu kene orang bersyariat ngobrol syariat betah. Orang ngobrol aja non garang-garana artis teu betah sebabnya loba pungpla-pengple. Terus ngobrolkeun teh urusan periaan bae. Urang teu betah kajen gugu mage teu kaduniaan ku urang. Teu betah ngobrol jeung ahli politik teu betah sarua. Sebabnya namanya nyaritakan tentang bagaimana caranya mengambil uang dan bagaimana supaya uang ini tidak keluar. Eta ahli politik. Gitu bae aja. Sekali keluar ini uang. Ini mancing namanya. Jadi supaya yang keluar ini yang dikeluarkan sebagai epan namanya. Epan. Jadi adalah cecere supaya menang gabus. Gitu bae. Jadi ikhlas mentak di politik mah pasti ka neraka. Ulah asa-asa ngomong neraka teh. Ulah asa-asa. Jadi lamun asa-asa engke sia asup ka dinya. Ulah asa-asa neraka geus titik. Wow, cenah mah terlalu sombong tuh. Kitu bae sih sia mah. Bangun endek asup teh kitu. Badak lamun wawayagon wal beres. Geus neraka we titik geus. Jadi kan orang nggak mau tuh kita gitu nu dimaksudna. Lo jono teu mau kiai mah terlalu teuing. Ulah sok didengi. Jadi orang ngomong ke situ kan itu mau ngaranna hese. Itu mah ngaranna tegeug cenah nu ka situ mah atuh teu larut teh cenah dituturkeun. Oh jadi sia endek. Endek atuh teu ngomong di aing endek. Sementara kaju kiai segala sub yayasan segala eta tetandes. Emang ulah ya lain ulah. Pondok pesantren eta titipan wali. Ndek memperkenalkan Allah melalui pondok pesantren. Ku ayana sakitu dijaga tina awaik gangguan. Di antara gangguan dunia, makhluk, nafsu setan dilempengkeun dek di ka Allahkeun. Mantak sarang nu kuat. Kabelah dia waduh ya santri 10 bae 10 15 10 15. Tirok balik-balik dia sial da santri. Lah, geus baing di yayasan ke. Geus berarti wassalam. Geus emang salah teu salah ngan maksudna lain ka Allah, ka dunya. Geus setarap eta teh PAUD, TK, SD, SMP atungan beda ngaran doang senawiyah. Aliyah itu beda ngaran doang. Tuh, pacar ekstrim, henteu ekstrim, bongkar hati dunia. Hanya untuk perbandingan doang, ya umum, ya agama, jang dunia kene. Henteu salah ngan maksud ka Allah na geus teu murni. Sakitu doang. Tuh, cenah tomol, ya sih ngerenyang kitu. Mantap tuh ngerenyang kita kos kitu. Eta ge neraka titik. Beres guys. Wajana geus ulah ngaji di sana nita ngaji jadi. Nita henteu. Wajana kumaha lamun di akhiratna ka surga. Ye moal. Nah, tuh amun dikitu-kitu mah sia hayang teh ngaranna. Aduh, siapa teh daek yakin heran. Masyaallah, ieu mah carita deuk ka Allah. Carita deuk ka Allah mah kitab luhur. Jadi kitab luhur kudu tandas. Mentak lamun teu boga guru moal tandas-tandas. Moal tandas, bab lamun urang ngaji tarekat ngan sakadar ngaji meja. Atuh tah mah lain tarekat kos kitu. Ngaji tarekat mah ulah dipake tah samping eta. Ya, pake nu ya. Oh, jam 12 dihudangkeun. Hudang sia, hudang. Madu tunduh hudang, sia hudang. Mandi. Setel TV. Main bola ayo. Ya mama kesel dia mama. Adalah pemain Indonesia can main balik. Tarolol. Jadi tadi dididik, mantak henteu nya aho. Cara-cara na suuzon ngagorengkeun henteu benteuna naon elos bagiannya na. Ngan atuh kadituna mal beres-beres makin jauh ka Allah. Ieu carita ka Allah pan mah kitab ieu mah deuk di ka Allahkeun. Geus atuh nganyahokeun alam sebab urang bakal melalui eta.
kuari urang di alamna alam zahir nu diurusan kan zahir mata celi irung sungut beteng dubur kubul suku goleungin eta 9 nu diurusan ya minimal di istighfaran kan istighfar mata astagfirullahalazim wa tubil jang mata astagfirullahalazim celi sigulazim irung dik dikaallahkeun kan ieu teh eta kakarak ge eta di alam hikmah mun ditanya kunaon mata eta di istighfaran tadi neuleumping-ping nyingkap mantak di istighfaran tuh mantak aya bahasa kunaon di istighfaran mata lantaran neuleu barang nu diharamkeun kunaon ceuli maka di istighfar ngadenge suara-suara nu dilarang ku Allah kunaon eta sungut di istighfar ngomongkeun batur dan lain sebagainya kunaon leungit di istighfaran cukal cekel lain cekeleunana kunaon teh beuteung sebeuh teuing ieu teh mantak di istighfaran gitu kene barang-barang nas tuh hikmah berbicara hikmah jadi nyaho lebah urang nyaho lebah eta mah istighfar teh kakarak istighfar zahir mulai urang kana ya mugallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum berarti kuari kalau mahalun nazmi qalbu Gusti abdi teh hate teh teh gulak gilek sabaraha menit sabaraha jam poho ka Gusti rencana abdi tentang pembangunan dunia rencana abdi ieu teh tulul amal astagfirullahalazim Gusti tidak tulul amal mulai urang ka qalbu kuari ya Allah qalbu abdi teh Gusti poho ka Gusti goplah urang ngaistighfaran goplah qalbu berarti dibagilah ku urang kuari naik urang kana alamul amri alam kudrot sebab di urang teh aya 7 latifah latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sirr latifatul khalqi latifatul nah ieu 7 nah kitu kene nafsul lawam nafsul mulhamah nafsul mutmainnah nafsul mardiyah nafsul kamilah nafsul ammaratu bisu naftur radiyah nah kitulah caritana urang teh endek silulup kadinya atuh endek silulup kadinya bahasa silulup teh ka laut nutlir teh beda jeung laut berarti kan urang mulai ti sisi heula henteu datang ka tengah bae diasa-asa heula ku urang ngojay kitu keneh ngojayna kudu naon ngaranna diajar heula mun deuk maka pelampung mun make baju renang deuk ngojay sanakeun deuk ngojayna ala bancet apakah ieu ala bang kongkaradak apa wang eta ala doh jadi urang teh siap kudu aya guru kan berarti urang deuk silulup kapan kadinya tuh ulah cara kiai diondang renang ku bupati kulantaran kiai dibere baju renang dipake kunyana ai jerona samping jadi jerona tetepnya samping ya baju koko dipakean baju renang bayangkeun ku ente kos naon coba eta teh nyolebah teh kiai kos gitu. Nah renang lah mulai set ke tengah tuh wow tentu bae ombak macem-macem dan lain sebagainya gangguan geus beuki ka tengah karak geus ka tengah mulai ombak tenang tentrem dah geus di tengah mah tentrem mun deuk hirup-hirup mun pae-pae eta keur carita atuh kos kitu ja caritakeun ilmu batin mah dina azkiyah teh kapan dicaritakeun syariat kasapinah tarekat nah dan lain sebagainya balkal bahri terus ieu sarua urang deuk silulup ka alam eta nah mentak tasawuf teu make norekat tungtungna ieu haram itu haram jeh pan kos kitu amat teu manggih teu meunang manggih jelema beuki dahar teu meunang teu puasa emang kudu kitu lain kitu metode tamah cara perjalanan mulai dan dek di mana heula kudu aya nu nuduhkeun jeung teu meunang saharam-haramna
haju haram eta tuh menang dibikin ke batur. Andai kata ngaharamkeun speaker atuh ulah dibikin ke batur sebab tama syariat. Atuh jangan bae haram embung. Mun urang diuji-uji make syariat dilawan ku ahli alat mah atuh. Jeung ngaharamkeun speaker haram teh kapan kitabullah al muta'alliq bi afalil mukallaf. Ulah sok saharam-haramna. Ieu cak Allah mun kitabullah berarti mana Qur'an mana hadisna. Tantangan ujian aku ahli alat mah. Ieu cenah ieu binah kabagi sabaraha sia disesuaikeun sugut sia ku aing. Hah, keur mah geus gede sugut sia tuh haju ngacopan. Hayo, tantangan mantak teu eureun-eureun ku ajeng ahli alat mah. Ditangtangan, ieu berbicara syariat. Lamun geus berbicara tasawuf ulah diumum jang sia. Ulah sok mau batur atuh. Haram speaker ku sia diharamkeun elos. Tanya, nu mantak si haram kunaon? Dileg-leg cenah kaboheulan atuh paingan sia mah sapeker dileg-leg pajar japuh meureun. Jadi heureuy aya urang yang tukang ngaharamkeun speaker jadi ngaco hese dik jadi wali eta teh perjalanan menuju kana ilmu kewalian hayang nuturkeun Kangjeng Nabi. Belah dieuna nuturkeun sahabat, belah dieuna nuturkeun tabiin. Nah, kulantaran besi ngaco, maka make silsilah. Sebab besi bohong. Aya silsilah mah pan hese ngabohonganan. Okos rawi hadis, nu mantak ieu hadis aya sahih, ieu hadis aya dhaif, ieu hadis maudhu, ieu hadis marfu, ieu hadis teh aya mu'anan, ieu hadis mu'dhal. Dan hadis-hadis kunaon eta mah kitu beusi lain hadis di hadis-hadis. Don mantap aya mustalah hadis. Isia hadis naon? Sahih. Sahih na sahih ti mana ieu Bukhari apa Muslim? Hayo. Coba ayo. Nu mantap sahih ieu min jatil matni atau min jatil sanad. Ieu coba isnad kumaha? Aya tah mustalah hadis. Nu mantap aya mustalah hadis nganyaokeun beusi lain hadis di hadis-hadis. Beusi lain sahih di sahih-sahih. Jadi jelas kan ayat sanad ieu ge aya silsilah. Nu mah teu beunang tarekat teu nyambung silsilah. Tarekat teu boga silsilah atuh mikung ke gadituna. Ieu teu haram diharamkeun. Ieu meunang teu dimeunangkeun. Aya mah silsilahna. Aya jalur. Mentak tetesan ti Kangjeng Nabi ka sahabat ka tabiin. Terus mal misleuk ajeun gokowan sebab naon aya silsilah. Cenah ieu mah silsilahna nang motokopi eta nu teu dimeunangkeun. Itu kunaon silsilah nu fotokopi jadi apalkeun. Atuh elos ku sia talar. Silsilah malah membelem leg-leg ku sia kopikeun. Teu bisa kitu. Aya langkah-langkahna. Nah, kuari urang deuk silulup ke alam amri tina alam sabab, alam hikmah. Kuari mah lamun silulup ke alam amri pertanyaanna bakal beda. Nu ditanyakeunana di alam itu. Urang encan kawin, nanyakeun teh kumaha urang ieu deuk kawin, sabaraha mas kawinna, iraha waktuna eta nu ditanyakeun. Barang geus kawin moal eta nu ditanyakeun. Sia kumaha? Aya. Lalaunan ngomong nage. Kadaeng ku batu. Emang kenaon? Keur nyarita muka palangkakan ieu. Alam eta. Tuh, lain alam ngabesan kuari mah tuh. Nggak salam beki jerok wari mah tuh kan saalam. Nah iya ketika orang aya di alam amri nu ditanyakeun teh tentang amri geus tentang nafsu tentang batin encan datang ke hakikat. Nah iyalah orang sulit na didinya jadi teu meunang syariat dijawab ku tarekat dijawab ku syariat atuh teu bisa lantaran saalam sanajan ketika prakna pemakaianana bareng ngalaksanakeun tarekat di atas syariat teu bisa tarekat pisah jeung syariat teu bisa. Cenah aing mah geus teu kudu salat lantaran aing mah tarekat. Weh ngeunah amatnya. Aing mah geus teu kudu aing mah. Tuh teh mah syariat salat mah atuh ai geus tarekat bae salat bade tinggalkeun. Mana dadung budak? Ya gantung ya. Ieu budak ge ngomong sageunahna we gantung. Besi ngarembet ka nu sejen gantung beuleum habek.
kunaon tarekat ba urusan batin nu dilaksanakeun secara zahirna syariat moal bisa keluar tarekat jeung syariat. Nah anu mantak aya bae bahasa man tasawwafa walam yatapakoh kadituna waman yatapakoh waman tapakoha walam yatasawwab. Nah eta tinggal diterus-terusan bae Gusti aja nyaho pan tadi. Aduh, tuh mulai geus urang geus caritakeun syariat yakni hikmah, geus caritakeun kudrat. Nah kuari lanjutanana wa kadzalika al qada wal qudrat la yabruzu ila mal hikmah. Atuh moal lahir moal temeng kecuali serta hikmah. Sanajan jelema anu geus norekat mah paham. Henteu ulah kaget. Lamun jeung ahli-ahli Allah mah naon nu bakal ngaganggu ka diri urang osok ditembongkeun ku nyana geus dibere ku Gusti Allah melalui pirasat. Contoh jelema ibadah ka Gusti Allah bagus, ibadahna bagus, ngan sok inget bae ka cincin jadi resep ka cincin. Kuari keur booming kuari cincin. Saha bae ngagosokan cincin bloon ieu kuari jelema. Geus teu kaburu nah naon kuari cincin mah nu diurusan. Datang ka cincin mah dipandian digosokan ai pamajikan diantep pan bloon eta de dibelikeun wedak henteu gincu henteu ai cincin mah digosokan ku nyana anak malehoan teu disusut. Aya jelema ibadah ngan nyana boga karesepna ka cincin ke didele ku nyana ke dipake ke didele eta teh sebulan 2 bulan tilu kapanggih jeung ahli Allah teh ngobrol-obrol kadieu teh cincin, kadieu cincin penta kos nu hayang teh ahli Allah teh menta cincin geus balik geus balik padahal mah teu hayang teh naon disimpen sebab ieu lah nu ngaganggu tanyaeun ahli Allah mah ieu nu ngaganggu ai keur salat deuleu cincin lain tahiyat deuleu cincin blon pan teh eta kan cak ahli Allah tuh kulawan hajuka ga cincin mentak dipenta cincin mahal mungkin jutaan, ratus juta nyana henteu nyaho ratus juta sebab mungguh ahli Allah mah ieu nilaian ma'rifatullah wa rasuluh ieu nu bernilai mah sedengkeun si ieu teh bagus ibadahna ngan kaganggu ku cincin penta teh cincin teh dihayangannya ge lain hayang atuh lamun mentan Habib Rozak mah teu beres jadek dijual pan ku nyana. Atuh ieu mah henteu sabaraha bulan lamun dipenta dia atuh aya disimpen bae ku nyana janyana mah teu berarti di matanya nama cincin teh. Nah kulantaran dipenta geus lah geus sapoe 2 poe mah inget 3 poe ka ditu aman salat geus deuleu cincin deui geus Allah lah geus cincin aing mahal-mahal dipenta geus lah moal boga cincin deui tah supaya kitu mendek sakali meuli cincin jualan itu loba teh mah di etalase. Nah ieu nu ngaganggu mentak naon nu ngaganggu kanyahoan. Nah lamun nu keur ibadah eta teh nganyahokeun kitu lantaran nyanana geus silulup ka alam kudrat. Jadi kudrat Allah gerak ka gambar. Model aya jelema datang ka urang anu sia hayang kawinnya. Jipan nyahoan bae lain deui kadeuleuna ngajiripit. Watuh kajen kuku wage guys kanyahoan bae nu lapar kanyahoan nu dahaga kanyahoan atuh kanyahoan teu dina pias pan wah ieu budak lapar ieu kabehanna lapar ieu kadeuleuna. Da eta teh okos nyanyahoanan henteu di makomna mah eta teh can sakumaha kos kitu teh lah eta teh bagi urang gaib bagi si itu mah jangan teu gaib lantaran nyana geus silulup ka dinya urang mun nyaritakeun jero laut teu kaharti tapi bagi pelaut mah penyelam nyaho nyana laut ieu aya anuan laut ieu nyaho bagi nyana nu geus silem mah nyaho tandana di luhurna aya ieu okos jelema nu sok mancing sok nau atuh nyaho ieu anaone ieu belutan ieu emang rembes ye kajian kuku mah rembes coba kurak tuh benang buah do orai sanca. Salah tebak budak sial jasa. Aduh masya Allah
Nah jadi nu geus silup ka nyahoan si ieu mah gaib si henteu sebabnya geus silulup ka dinya urang lamun nyaritakeun jurumiyah ka santri kudu kakarak ngaji amil atunya na puyeng nyaritakeun alfiyah kanu encan ngaji alfiyah puyeng tapi ketika orang nyaritakeun jurumiyah jelema geus ngajur oh iya bener nyaritakeun alfiyah kanu geus ngaji bener sia beneran keur ieu geus ngan poho kan nyaho jana minimal nyaho nah ieu ge sarua cara nangan ieu mah urusan zahir jeung batin al qada wal qadar la yabruzu illa ma'al hikmah kuari kieu apan geus dikodokeun ye ku Gusti Allah hiji jelema bakal mautna di Sumatera geus kanyahoan tak ku ahli Allah mah engke sok ngomong moal kebal budak ka Sumatera geus dia omong ke mana asana moal kebal ka Sumatera duk naon ka Sumatera cek nya jauh-jauh dulur teu boga non teu boga seri bae nya moal ngomong tak ahli Allah moal ngomong masalah sih kok Sumatera nanaona carita neangan kadu di urang jambal aya kadu carita peuteuy susah daekna peuteuy di urang cau komo cau mah jang naon ke Sumatera geus masalah bener bae sabulan aya nu ngondang babaturanana hajat di Sumatera ulah henteu nya datang ka ditu je bener ieu urang mah ieu mah kukumpulan bae oh masalah tuh berangkat kan ke Sumatera poe Jumat poe Sabtu ramean poe Minggu paeh duh tak eta teh geus aya dina qada Allah bakal paehna di Sumatera aya nu geus dibejaan kunaon eta hese jaritakeun ahli Allah mah sebab geus silulup ka alam eta tuh kan jadi geus katempo kumaha kajian kumaha ieu budak bakal ka Sumatera kitu bae geus hese tak kos kitu mah kos carita aya jelema nu maot sanggeus maot neangan ahli warisna kan eueuh ka dieu ka ditu ieu sedengkeun hartana loba jasa tuh bebeja ka abah ka almarhum bah ieu nu maot aju ieu pamajikanna eueuh anak eueuh mamang eueuh pokona mah ieu manguseuh ahli waris zaul arham geus eueuh coba ku sia coba ka Sumatera cak abah coba Sumatera tanyakeun coba ge ayo dulurna kaget pada kaget sanes kaget akhirnya tetep dilaksanakeun ka Sumatera bener horeng aya ahli warisna tuh pada teh saha nu ngabejaan nah eta kan eta kos kararitu tah kos carita aya jelema mawan kenteng teh jang mushola itu kapanggikan jeung abah di dieu baheula maju kenteng eta kulantaran ku gorobag ngaguling bruk bae bereupes bejakan ka abah kadinya abah kenteng yang mushola teh peupeus kula mun kumaha ieu mun dicarekan ku di ditu atuh carekan teh peupeus ieu puateun habak deui ka gorobag deui tutupan teh make samping dipuateun kan ka gorobag tutupan make samping santri nya bari rimbasak bae ceurik datang ka mushola kan ka ditu barang datang kunaon sia ceurik henteu naon teh kenteng coba teh saaya-ayana barang dibuka cager kabeh. Deu kumaha coba eta ayo. Atuh Habib Rozak mun kos kitu bisa jualan kenteng. Urang geus caritakeun ada hal-hal nu kos karar itu teh apa percaya salah teu percaya salah tapi kan bukti model kos kitu tinggal nyana bae ngahuleng nu mawaanana aing ngimpi tah naon sakena ieu kenteng jadi calalager kieu. Waduh teu kaharti ieu mah cenah aing teu kaharti. Bebe jadi ke abah, bebe jadi haji mamang bener, haji kunaon, ya kenteng itu ya henteu peupeusna, tadi lagi itu henteu, pan pareupes, atuh tatadina ge henteu, itu bahasa abah pan, ulah loba omong atuh tatadina ge henteu, peupeus, tatadina ge henteu, tatadina kan henteu, teu kahartian geus eta, loba omong, eta geus kabaca. Heset dah, nu kos karito kos lalagaan tapi bener. Kos lalagaan tapi bener. Nah, ieu si lulu ke alam nu eta. Aduh. Nah, aya jelema bakal maotna di Mekah. Tadi da embung bae ka Mekah. Embung bae ka embung, kunaon sieun paeh. Sieun di kapalna, sieun di dituna lah embung bae.
satu saat tetap mainnya nak ke Mekah cek moal cek dulur atau paeh mah geus ati ditu nah heunya eta dibere daek tak deuk paeh mah tah nyana tahunan deuk paeh di ditu tahun eta poe eta dibere daek tak ka Mekah tah tadina mah pan embung bae sebabna deuk paeh eta di Mekah mereka Mekah sapoe dua poe paeh beneran henteu bisa kieu ya henteu bisa kieu nyana mun teu ka Mekah mah asa moal paehnya teu bisa kitu. Ke jelema naik motor kencengnya sebrek patabrakan paeh bu budak tadi lamun ditahan maca kolot da ulah naik motor kuari meureun moal paeh teu bisa kitu emang geus ti ditudak itu nah iya ya eta geus aya kudrat da naon tah Kangjeng Nabi kadang-kadang kan ka Gusti Allah secara pribadi deus ka Gusti maksudna abdi diangkat jadi nabi, abdi diangkat jadi rasul, tita dakwah. Pana teu Islam kabeh carekan ban. Carekan. Nempo kana kudrat di Lauhil Mahfuz boro Kangjeng atuh umat nage aya nu dibere bisa. Kok teu Islam kabeh? Teu Islam kabeh unjukan kan Gusti Allah tapi Kangjeng Nabi secara pribadi ka Gusti kok bisa jadi kieu? Carekan. Urusan kudrat maneh mah sakadar nyaho, ngarobah mal bisa geus bae nyaho mah nyaho bae ngan ulah datang nggak dirobah mantak model kieu ye model calon presiden kamari ieu calon presiden kamari kula kan geus jaritakeun tetep nu menangkan Megawati sebab geus dibere atas nama Megawati lah sebab geus aya jelema nu make konde kan ka dieu geus bejaan kan ti jauh-jauh hari tetep nu menang mah urang mah ngan sakadar berjuang sote lain berjuang nanon supaya Jakarta ulah dipimpin ku kafir salah satu perjuangan ngan geus ti dituna jak konde ka dieu asal konde eta ka dieu biasana menang jadi geus tah urang dibere ku Allah dibere alam nu eta yakin nu menang nama pasti nama Jokowi Megawati ngan eta mah ala kadar perjuangan urang mah berjuang mah terus bae nah ketika aya nu nanya tetep nu menang mah Jokowi ngan urang mah tetep berjuang tak eta teh geus dibere sen ku Gusti Allah lain haju urang begitu urang dibere sen ngadukun teu sebab eta mah kemenangan di qada Allah urang dibere alamat ku Gusti Allah atuh geus bae sakadar alamat. Adapun perjuangan urang teu kudu akur jeung eta. Nah, bar Kangjeng Nabi ke kan kos itu, ieu ke cerita ngakurkeun jeung Kangjeng Nabi. Emang nyaho bae ka kodo. Ya aing nu mere nyahona ge adapun siapa berjuang Muhammad berjuang bae. Urusan iman jeung teu imanna lain urusan maneh. Tapi urusan aing tuh kan beda. Lain haju urang nyaho ka kodo haju sumuhun daun teu. Gitu. Berarti kan udah kembali ke syariat. Jadi secara zahir syariat terus baik. Memeh eta de aya hiji jelema istimewa di Kulon. Aya jelema istimewa di Kulon moal dibejakeun. Umurna geus 400 tahun. Datang ka dinya. Waalaikumsalam ngobrol cerita politik. Nyana mah tasreh ngobrolna. Nemenang Jokowi cek nyana. Megawati nu menangna mah PDI. Kitu bahasana. Enggak, semua bisa diganggu gugat. Hartina sanajan lawan nu menang, nu loba, nu milih, nu bakal naik nama iya. Kan tetap urang mah berjuang ieu bae. Tuh kan. Sarua. Urang jadi berjalan dina syariat. Syariat secara zahir mah. Sanajan urang geus nyaho, tetep bae syariat atas perjuangan urang secara syariat ditinjau ku Gusti Allah. Walaupun urang geus nyaho. Tuh ya Kangjeng Nabi geus dibejaan keur perang Uhud bakal eleh. Geus dibejaan Kangjeng Nabi na. Kasebab ieu carita nafsu. Tapi kan berjuang terus bae Kangjeng Nabi, terus berjuang. Geus dibejaan bakal kucar-kacirna. Geus nyahoan Kangjeng, atuh Kangjeng Nabi urusan urang winara. Wede. Ora tandinge ke Kangjeng mah. Mengkonon sira ge. Aduh. Baida qadarul haqqu ta'ala di mana Allah geus mastikeun ala abdihi terhadap hambana musibatan kana musibah min maradin gering misalnya absin di penjara misalnya au geri dan lain-lain sebagainya au sipain atau cager au paradin atau bunga
waktu malun dina waktu nu ditangtukeun tanggal sekian bakal jadi anu, tanggal sekian bakal gering, tanggal sekian waktu malun. Nah, fa idza wasala zalika kalau di mana geus datang ka waktu nu ditangtukeun harakahu ta'ala li sabab zalik. Allah ngagerakeun untuk sebab eta. Bayan zilu bihi ma kudrat makanya cicing dina naon nu geus dikersakeun ku Gusti Allah. Mustatiran bitil kal hikmah. Nya katutupan ku eta hikmah. Kudrat geus aya hikmah nu nutupan. Jelema ieu bakal dijadikeun kiai. Tahun 2000 bakal jadi kiai misalna. Eta teh jelema teh memehna dibere daek masantren, di pasantrenna dibere daek ngaji, sanggeusna dibere daek ngaji, dibere daek ngapalkeun, dibere daek ngapalkeun, dibere paham ku Gusti Allah. Di mana-mana geus dikersakeun datang ka waktu neuk dijadikeun kiai teh, teng bae nyana balik ka dieu, balik ka imah. Pas deuk dikiaikeun aya kiai kan nu di dinya teh dipaehan kieu eta. Kiai kolot paeh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah pulang ke rahmatullah bersama Habib Rozak. Maot diangkatlah kiai nu ieu tah. Nah ieu tah berjalan tah di atas hikmah kebatian seorang kiai tua horeng dek ngamunculkeun kiai nu ieu rahasia Allah. Mantap kabeh ge urang berbicara teh rahasia secara zahir. Aya naon rahasia, aya naon rahasia, aya naon di balik zahir muncullah kudrat Allah, kudrat Allah. Mantap lebih membaca kadinya jelema ahli Allah mah ketika eta jadi presiden secara zahir. Ke coba-coba urang silulup ka jero ieu aya naon. Ketika si eta nu jadi gubernur coba urang silulup. Iya berbicara hikmah nanggeus, berbicara kudrat coba. Itu selalu. Nah, itu Allah mere. Ka ahlina Allah mere lantaran geus henteu aya dinding haling hijab. Urang makan kuari mustatiron bitil kali hikmah katutupan ieu ku hikmah. Misalna aya jelema ta kuari teh can kawin, sebenarnya geus hayang kawin. Gitu kan? Henteu nyaho ieu dipastikeun tanggal sabaraha, poe naon jeung taun sabaraha, jeung kasahakan teu nyaho. Katutupan dia ku hikmah urang teh nyaho aing hayang sabarang kawin ngan can aya awewena ye ku sia dikawinkeun dek atuh masalah ayo kada tungtun ku aing tah kawin jeung mana kebo. Nah iyalah urang lamun berbicara kudrat katutupan ku hikmah kesok aya jalan bae jalan ka anu selalu gitu dek dijadikeun kiai dibere daek dek dijadikeun presiden bae ti mimihna ge sakolana naek bae ai lain ti presiden mah kos Habib Rozak pan SD kan kelas 3 teu naek nya mah teu naek jatuh bayaran pan. Bae dek jadi presiden lu naek bae prestasi bae luar biasa ranking nah kelas 1 ranking kelas 2 ranking datang ke kelas genep naik terus SMP ranking jadi SBY. Kan saat eta kan kesulitan di zaman SBY jadi jenderal teh kan sulit. Sangat sulit hese naik eta mah. Sulit saat eta mah sebab nu nyekel kekuasaan Pak Harto. Lamun lain jelema deket ka Pak Harto kan sulit. Bapakna SBY datanglah ka Gus Dur titip anak abdi ieu nu ngaran SBY. SBY teh julukan menang belah dieu asalna mah Bambang. Bambang naon? Bambang naon ja? Susilo Yudhoyono. Jadi Yudhoyono dipanderikeun diganti jadi SBY. Tadi nama Bambang Yudhoyono. Susilo asalna mah Susilo Bambang Yudhoyono. Yang kitu akan sih hese. Lain Bambang Yudhoyono Susilo. Aduh, ada rese jasa. Ari ganti ku Gus Dur, dan Gus Dur tangga gantina. Ulah eta tuh ngaranna cek Gus Dur. Ganti, kumaha? Susilo Bambang Yudhoyono disingkat jadi SBY. Oh, aslina jeung KTP aslina mah teu kitu. Tapi diurut kan bapana, oh iya tuh geus naon, diuruslah ku Gus Dur. Sageus diurus. Jadilah SBY seorang SBY geus direncanakeun ku Gus Dur bakal jadi presiden ya SBY teh. Dua nu direncanakeun satu SBY, kedua ieu tah saha teh nu eleh kamari Prabowo, dua nu mantak SBY mah ka Gus Dur mah ngaguruna 100%.
lamun ente nyaho sejarah atuh ente mah teu nyaho sih. Nyahona jadi presiden, tanya tuh ke SBY na, mantap kula mah geus seubeuh teuing ngobrol jeung SBY kos kitu teh. Dua titipan teh, hiji SBY nu kadua eta Prabowo nu dititip teh tah jang nyekel Indonesia teh. Ngan kabelah dieuna ayalah penakalan-penakalan seetik. Tapi kan lam syariat tak lamun teu ku Gus Dur dibimbing wallahu a'lam. Bimbingan Gus Dur teh mah. Nah, kabelah dieuna nurut anu jelek jadilah lantak eueuh nu ditangisi ku SBY kematian siapapun kecuali kematian Gus Dur. Maot Soeharto seuringanna. Meninggal yang lain-lain tertawa tapi ketika wafat subuh Gus Dur nyana nalangsa sedih sebab nyana nurut jasa ka Gus gitulah ala kadar saeutik tentang cerita. Ai Prabowo nurut na 70%, 30% aya nu henteu diturut ku Prabowo teh ke kukula didongengkeun deui. Nah ieu caritana tak be geus dibaca ku Gus Dur pi presidenan SBY teh geus dibaca. Batak loba anu nyanyahoanan ka Gus Dur enggak apa-apa cek Gus Dur. Cuma apa namanya mau dijadiin presiden ya jadi enggak jadinya nanti lah lihat. Gitu kan cek Gus Dur teh. Tapi ternyata kan jadi. Nah, iyalah payan zilu bima. Kadang Gus Dur teh kos gitu, neuleuh nempok ka jero da. Hese urang di alam syariat, nyana geus carita di alam hakikat. Jadi kesulitan bagi urang teka totor. Nyana mah tuh salat di kelenteng kan. Jadi we permasalahan Gus Dur bari mah jadi Hindu. Konghucu lantaran asuh ka kelenteng. Jadi salat di jero kelenteng, Allahu Akbar. Siapa yang larang cek ya sholat di kelenteng. Saya Gus Dur lah tuh. Siapa tahu nanti orang-orang kelenteng masuk Islam. Bener baik kan. Loban warasub Islam dan diakui Gus Dur teh ke orang-orang Cina. Kunaon eta? Nya nama meureun hese kadenge ku urang kieu, kadenge ku itu kitu jadi asa kabeh naon karek terangkat. Jadi sulit Kristen kaangkat, Buddha kaangkat, Hindu kaangkat. Kan nu kitu teh hese. Nah, hilang Gus Dur kuari, urang endek ka mana mengadu secara non endek ngadukeun politik, ngadukeun budaya, endek ngadukeun perekonomian sulit. Sebabnya nama jawabanana ngajawabna lain make syariat, kadang-kadang dijerokeun. Urang jadi lu mikir. Mikir bae-bae tukang kangkung nggak mikir politik. Kangkung nama endek laku deuk henteu. Tukang beca jadi tekeun bae. Eta istimewa ada Gus Dur. Tukang beca ge ngobrol politik bae geus. Nyaho sewa nyaho meunang nyonto. Geus gitu, tapi ku ari kan mana nu ngobrolkeun politik. Jenuh kabeh ge. Ieu terbawa ku batinna. Eta teh hese anu naon kitu batin supaya ilu larut. Ieu sulit. Nah urang mah tadi ge apa ya zilu bi baku adalah engkena bakal nyicingan dina nu dipasikeun ngan mustatiron bitil kal hikmah. Nya katutupan. Tapi lamun geus kabuka mah paingan si eta haju hayang ka Sumatera. Keukeut padahal mah tadi nama embung. Masya Allah. Eta ku keukeut poe Jumaah hayang ka Sumatera jasa. Ku hese-hese ge duitnya na nginjem jasa hayang ka Sumatera jasa oreng meureun geus ditakdirkeun bakal paeh ditu. Kakara kajawab ku urang. Kakara kajawab tadi mah mustatiron bitil kal hikmah. Hikmah nama eta merendeuk maot diri itu katutupan ku hikmah. Begitu terjadi kakarak plek. Oh heueuh tuh kan. Geus pal jahilu yaqifu mal hikmah wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Fiqhul hadis. Tawikilahiki ku fikih hadis. Iji wujubu zakati fi syairi wal humtati waz zabibi wat tamar. Tawi kang awal iku wajib zakat ing dalam kacang syair. Siade ulah kacang doang. Maka syair. Kacang doang bahaya.
Falhimtotilan gandum wazabibilan anggur tamarilan korma. Dua ada mujubi zakati utawi kang kaping done iku ora wajib zakat. Ilbakti waking dalam samangka. Al-kisailan timun. Rumanilan ruman dalima. Wal-kosobilan kosobetiu. Wajib zakat. Wajib zakat dan samangka kajen boga puluh ratus hektar ge. Bonteng teu wajib dizakatan buahna mun dagang malain deui ke zakat dagang. Kitu keneh dalina urang mah menyaritakeun dalima di urang mah pan bari paling boga tangkal lagi hiji dua. Tapi kapan di Taif mah hektaran. Kitu keneh tiwu urang menyaritakeun tiwu di urang atuh paling di tukangan ieu mah sagumpluk. Tapi lamun urang ningali di Jawa Tengah, tiwu teh. Kuari mah tiwu datang ka puri, digiling, diinum caina. Baheula mah di Mekah, terik matahari anu menyengat, kemudian aya tukang itu naon ngaranna cai tiwu. Waduh nikmat. Hiji keanehan di Arab mah aya jus tiwu teh lantaran di mana tangkalna. Di urang mah teu bagus ngadahar jus tiwu teh teu bagus. Ulah disangka bagus. Meuli urang langsung digiling diinum teu bagus. Sebab bagusna di urang mah lain di jus, dipesek, dicacagan letik-letik jadi dilangsung di jus dina huntu. Aja kos kitu baheula di urang mah. Jadi boga gawe, kuari mah di jus kitu naonna teu boga gawe. Tuh baheula bahasa. Lantaran urang mah anak anu panengah eleh bae nu kahiji. Nu kahiji mah nyokot puhuna 3 ruas, saruas 2 ruas 3 ruas. Nu kadua nyokot deui saruas 2 ruas 3 ruas. Urang kabagian cowok mah teu amis. Kabagian congok bae. Lantaran sapoe kabagian congok, 2 poe kabagian congok, katilu poe maling aing geus kudu. Jadi nyana teu kabagian. Kitu je baheula kadar tiwu teh kitu. Qala Ahmad mujazaba Imam Ahmad az-zakatu innama tajibu. Utawi zakat iku angin pastine wajib ya zakat fi mayukal. Dalam barang kang den taker ya mak. Wala bukolan tetap yama walai basulan aking yama min jinsi mayastan bituhul adamiyuna saking jenis barang kang amri cukul nyukul kenu ing masopo kang bangsa Adam kabeh minal hububi saking pirang-pirang wijilan wasimari lan pirang-pirang bubuhan sawaun kana muqtatan kepada utawi entana yang maiku dari kekuatan kalkum ya syair kaya kumilan syair wazrah walahus lan jabong lan bare waduh nilan gandung kenengan gandung duh letik
kang dari kekuatan kalful kayak buah full wal adas lan kacang adas wal emus lan kacang emus al-kumun lan jinten turmus lan kacang turmus wasim-sim lan sim-sim sa'il hubub lan sakakannya pirang-pirang wiji lan simat dan pirang-pirang bubuhan kal mishmish kayak buah mishmish watin lan tin luz lan luz buah luzuk luz wal fustuk lan fustuk buah ganja wal bunduk lan bunduk wala zakat pisairil fawakilan wala zakat iku wajib dalam zakat karine pirang-pirangnya nyamikan allati la tajaffafa kang waranana narima aki ya simalan fakih kalau kaya buah watu falan buah tufa apal wal kumaslan buah kumasa jambu batu wala fil khadarawat lan wala indam sakhe kang ijo kal kisai kaya pentil walu wala khawari lan bonteng gede wal bitikh lan tisamangka wal bazinjan lan bazinjan terong wal lifatilan libat terong panjang al jazal botol beda keputusan Imam Syafi'i jeung Imam Ahmad bin Hambal cik Imam Hambali mah zakat wajib teh dina setiap nu ditaker anu tetep gari tina jenis tatangkalan anu ditanem nggak aja dijadikan ku manusia jeplak maksud bos sisikian atau bubuhan dek jadi kekuatan atau henteu dijadikan kekuatan koskum hisail harus dukni atau terjadi kekuatan buah pul ada simis alhamdulillah itu jinten bermusim-sim gitu keneh jeung berbagai sisikian jeung bubuhan mis-mis tin lulus pustuk bunduk buah ganja bunduk eta pokona mah asal nu diplak wajib dizakatan mun nisab wajib dizakatan dina berbagai bubuahan anu memang teu osok garing anu lamun garing teu ngeunah buruk buah khuf model kitu non ngaranna nusok di urang teh tah pir buah pir apa buah jambu batu eta teh teu ngeunah mun buruk mun sok buruk kitu teu kudu dijaka-zakat gitu nya walaupun khadrawat bangsa hehejoan teh bangsa gitu rempah-rempah model kangkung genjer kangkung ngender nangtung ente gede eta kudu Isai lalu pentil terong benteng samangka terong nya neta lobak wortel teu kudu dizakatan nu kos kadar itu ya keputusan Imam Ahmad setiap kullu ma yukalu wa yabqa yalbisu min jinsi ma yastanbitu ladamiyun minal hubub wathimar eta wajib dizakatan wa zahaba Syafi'i wa Malik wallahu a'lam bissawab.
ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syairulillahi lahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila arwahi ashabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abi Bakr wa Sayyidina Umar wa Sayyidina Uthman wa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ala baqiyati sahabati wal qarabati ajma'in tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila arwahi jami' ahli turuq khususan kutub rabbani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu rabbi. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina khususan ila ruhi abi abahajiri ila ruhi Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-qadiril alim. An-naziril hakim. Al-jawadil karim. Ar-rabbir rahim. Munazzali dzikril hakim. Wal qur'anil azim. Alal mab'uthi bid-dinil qawim. Wassiratil mustaqim. Utawi jenis uji kutang tu kedua Allah al-qadiri kang maha kawasa. Al-alimi tur kang maha uninga. An-naziri ula al-fatir la'alla as-sawab an-nazir tur kang ningali. Mun kitabna mahal an-nazir, mun murah al-fatir, munang mamere mah eueuhan. Al-naziril hakim kang ningali tur kang maha bijaksana. Orang teh ngaji loba tahrif lamun teu nyaho ka kitab asli lah hese. Al-jawadil karim tur kang maha loman tur kang maha karim maha berehat. Alhamdulillah. Ar-Rabbir Rahim tur kang mangeranan tur kang welas tur kang ngasih.
kang munazzilil zikril hakim kang nurunkeun ing zikril hakim wal qur'anil karim wal qur'anil azim lan Qur'an kang agung ingatase kang den utus kalawan ngagawa agama kang ajeg as-siratal mustaqim lan dadalan kang ajeg tegese agama Islam. Salatu wassalamu ala khatamir risalati wal hadi minad dalalah. Rahmat Allah kang den barengkeun kalawan ngagungkeun lan hormat Allah iku muga tetep igatase kang mugasi ing utusan lan kang nuduhkeun saking kasasaran wa ala musyrifir rusuli bi asyrafil kutubi wal kitab lan ingatase kang mulyaning pirang-pirang utusan kalawan mulyaning pirang kitab lan kitab Muhammadin nyatane kangjeng Nabi Muhammad An-Nabiyul Ummiyil Arabiyil Amin kang dadi Nabi tur kang bangsa Ummi tur kang bangsa Arab tur kang amin kang den percaya wa ala alihi hudatil muhtadin lan ingatase pirang-pirang keluarga kangjeng Nabi Muhammad pirang-pirang kang nuduhkeun ingong kang oleh pituduh kabeh wa ashabihil akhyaril muntakhibina wa sallama tasliman katsira lan pirang-pirang sahabat kangjeng Nabi Muhammad pirang-pirang kang den selir tur kang den selir kabeh wa sallama lan muga-muga ngawi hormati Allah tasliman katsira kalawan rahmat kalawan salam katsiran kang akeh sabada urang namatkeun kitab Al-Maimuniyah Jurumiyah nyaritakeun tentang isyarah-isyarah ma'rifat urang kuari ngamimitian ngaji kitab Sirrul Asrar wa Mazharul Anwar rahasia pirang-pirang rahasia ilmu kama'rifatan jeung ebrehna sepirang-pirang cahaya ilahi ma'rifat kalawan karangan dikarangku Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jaili Al-Hasani Al-Husaini karangan Tuan Syekh Abdul Qadir langsung aya syarat ngaji kitab ieu mah hiji kudu boga silsilah geus kitu bae ngaji kitab ieu mah jadi teu meunang macakeun kitab ieu lamun teu boga silsilah hese kan
Jadi lamun teu boga zikir mah cukup jadi pendengar. Teu bisa macakeun. Wah, cenah kitu amat kitu bae teh menti dituna. Sia mah hararese di bejaan teh sok ngotot. Sebab lamun jelema can boga silsilah berarti can ngambah. Jadi bejakeun kasaantero teu meunang wacakeun kitab ieu lamun teu boga silsilah. Ngaji bae, salilana ngaji, pendengar. Sarua bae ji. Si masuk ke yang macakeun bae, yang jadi kiai burung. Ya kita baru model-model. Kita biasa diawali ku silsilah kan atau awalnya ya mah kitabna matan. Okos orang ngaji burdah teh lamun ngamalkeun syaratna 10. Burdah amin tazakuri jironin bidhi salami mazad dadaman jaramin muplatin bidam ola ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi kulli. Syaratna 10. Hiji boga wudu, 2 pernah ijazah ngaji, katilu kudu itu dinazomkeun barna bar basit, kaopat kudu ngarti kana hartina, nomor kalimana kudu tawasul heula kanu boga kitu kitab burdah, tawasul ka guru-guru loba jadi bacana kudu bari diuk atawa nangtung ulah bari ngedeng syaratnya 10 we pokona mah teu beunang teu boga wudu orang maca eta jikos Quran we geus di ditu kitu susuk kajung otot sok Muhammadiyah sia mah Muhammadiyah mah komo Quran gitu kudu boga wudu beuki parah tah mah ahli sunnah mah takos kitu tak kudu boga wudu model kos manakib tafridul khatir eta teh syaratna ti guru kudu boga wudu urang macakeun urang ngaji kudu boga wudu Quran lain naon lain geus kitu bae lamun aya manfaat tuturkeun kitab ieu ge teu meunang macakeun kitab ieu lamun urang encan boga silsilah thariqah. Urang sanajan kukumaha ge tetep kudu boga silsilah thariqah mu'tabarah. Jadi ieu kitab sulit. Urang geus bisa ge teu meunang macakeun ka batur. Ulah cenah deuk dibacakeun eta los. Los masalah ngan ke tunggu. Mamala ulah main-main. Saya tapi kita bantu kaju teh dicitak deui ge. Sebab kaju nu hitut maca bae. Duh. Anu tos ciuman maca bae. Raos-raos aki-aki ge. Geus rasa kos kitu mah itu. Jadi kudu boga silsilah thariqah karak meunang ngaji ieu geus urang kuari ulah mikiran macakeun urang ngaji bela langka kita bieu bae sebab naon nu boga silsilah ge langka bisa tinggal bisa tetep ulah itu aju kudu boga wudu cenah urang teu boga wudu atuh bukan sah boga wudu. Boga wudu ese ngaji kitab ieu. Aya garana kitab Sirul Asrar. Geus ngaran we teu meunang diartikeun. Lamun diartikeun kudu memeh jadi ngaran. Memeh jadi ngaran. Mun geus jadi ngaran mah tupan alam. Atuh aya alamat teu kudu diartikeun. Mirna misalna ngaranna ieu saha?
ngaranna Mangkarim panjelema nama teu mulya pan manana Karim teh mulya pan barang di manaan kurang wong kang mulya puguhnya nama teu mulya di mana kan salah ieu sanu ieu ngaranna Soleh duh tukang adu kotok Soleh bae tulah di manaan teh mangaran cing lamun ngaran di manaan atuh engke nambal akur ngaran mangaran itu barang di manaan ye Dajjal maknun geus jelaskeun ya alamat teu meunang di manaan atuh ngaran jinganan ieu ngaranna saha ieu awewe Jamilah wong kang cantik barang di deuleu petot liang tinggal liang petot ieu mah lain masalah liang lain ieu mah masalah petot di deuleu urang nanya Neng Jamilah saking pundi sira saking Brebes oh pantes oh pantes mangkana ireng sira we ireng-ireng kayak kereta api ge we emang kok we banyak yang nunggu atuh kereta api mah ireng ge banyak yang nunggu gitu nu nungguan ge ditumpakan aju kabur aduh nah ulah di mana atuh wa mana'u limatadoh temenang ulama ahli bilagah ngalarang ngamaknaan alam lantaran limatadoh jelas alam mah sekadar nyirian kana musamma geus atuh ngaran makna beda geus lamun deuk di ngaranan memeh jadi ngaran mun deuk di manaan memeh jadi ngaran ieu mah ngaran be sirrul asrar geus ngaran memeh jadi ngaran deuk di manaan mah enggak rahasia ing pirang-pirang rahasia artina asrar teh ieu adalah ma'rifatullah wa rasuluh rahasia ilmu kamaripatan anu dibutuhkeun jeung dipika kahayang ku setiap manusia naluri manusia hayang meraih ilmu marifat teu saha sebab aya hiji kaindahan dina ilmu marifat mah aslina merdeka teh lain berkibarna sangsaka merah putih lain aslina merdeka teh lain urang cicing di negara nu merdeka lain aslina merdeka mah urang lepas tina urusan duniawi lepas tidinya urang teh bersanding jeung nu boga dunia Allah mere cahaya ilahi lepas tina urusan politik lepas tina urusan ekonomi lepas tina urusan budaya urang teh Allah doang merdeka ngaranna wah cenah kiai kos kitu mah nagara hancur anu ngurus sia mah dangkal pikiranna ulah sote ta'aluk sebab ta'aluk mah menikmati ai dunia mah jaya atuh jadi ciptakeun ku Gusti Allah kajen ku kumaha ge buktina urang aya urang teh pan bagian tina dunia awak urang aya cili aya irung aya dunia teh dunia aya langit bumi tete dunia urang teh ulah teh ta'alukna kana dunia urus lantaran Allah teh ngajadikeun khalifah inni ja'ilun fil ardi khalifah jang urusan dunia mantap diutus rasul raja diurus kunyana aya ta'aluk kana dunia teu aya khulafaur rasyidin urus dunia diatur strategi na soal politik ekonomi jeung perbudayaan aya ta'aluknya na teu aya kitu kene para aulia Allah ngurusan Umar bin Abdul Aziz teh jadi raja Imam Jamaluddin teh jadi raja di belah dieuna Syekh Syarif Hidayatullah jadi raja di Banten Syekh Maulana Hasanuddin jadi raja aya ta'aluk kana dunia teu aya jadi ulah dangkal pikiranna Gus Dur teh
baheula diwali-wali setelah maut nyata kawalianana jadi raja nyana. Ai Gus Dur nu jadi raja jadi wali, ai ente teh jadi RT acan teh jadi wali. Eta teh belon eta san belon coba eta. Nu belon teh saya teh nu kos kitu. Batur jadi raja, jadi wali. Mentak euy cenah aing mah anti jadi RT, aing mah anti jadi bupati. Salah. Jadi bupati masalah, jadi gubernur masalah, jadi presiden masalah. Ulah sote talukna. Lamun taluk berarti menikmati ke. Jeung eta nu ngahalangan kana ngeunahna ibadah. Geus urang lamun deuk maot teh mah taluk. Ketika malakal maut datang, Assalamualaikum, salam. Abi Brojak, yes. Ada apa juga Abi Brojak? Siapa? Saya malakal maut. Wah, mau nyabut nyawa saya ya jangan dulu dong. Cek malakal maut emang kenapa? Istri saya masih muda. Pengen nambah lagi yang denok. Eta taluk ngaranna ka situ. Mal beres eta ka situ. Ngadongan segala yang 14 miliar segala naon. Hayang bonus segala nu denok segala. Tuh beres tuh kos gitu. Cek Habib Rojak gua mah pengen ngedong-adong terkasihkan sama lu. Waduh, bela diri deh. Nah, tapi lamun urang gua taluk saya, abdi malakal maut rek naik nyabut nyawa. Atuh mangga bae. Emang kunaon jeung malakal maut teu berat kitu ku mobil. Sapira mobil. Nu mantak gunta-ganti mobil teh henteu dikeramatkeun ieu teh artina di hate. Lamun di hate mah dikeramatkeun diminyak misikan ku kula. Batur teu meunang numpakan eta ngaranna cinta dunia. Ieu mah pek bae mah. Sahan wah hayang pek bae tah. Bisi neuk dijual elos asal gantian bae. Tuh. Dijual mah ulah itu cinta dunia lain cinta dunia aya urusan. Ongkos pamajikan abong-abong dunia ditumpakan ku batur diloloskeun ulah. Da mah pan milik urang, aya urusan tama tuh. Ulah sembarangan, mang. Mamang dunia pamajikan mamang dunia. Kula ngasan ka pamajikan mamang lah. Ya tuh ulah, be mamang cinta dunianya. Cinta yang cinta dunia mah mun teu cinta di dunia atuh pamajikan mamang ku kulit tumpakan. Itulah los betul sama tuh. Tungtung nama jadi wali lain pamajikan reuneuh ku batur. Atuh aya aturanana tetep. Abong-abong urang teh cinta dunia jadi bikeunana lain kitu. Urang titah jadi khalifah urus. Ulah sote ta'alluqna. Nah, jipan cenah hese amat atuh saha nu bisa jaya sababaraha hese teh mau kos kitu mentok jadi wali ge hese teh kos kitu. Matak suuzon bae ka Kiai Sugi suuzon dah lain wali temannya Kiai Sugi suuzon je manya Kiai jadi raja baheula loba ka Gus Dur lain wali lain Gus Dur mamanya wali jadi presiden suuzon sia je Gus Dur di lain-lain emang kumaha gitu weuy ulah sembarangan tanda kewalian tanyakeun ka nu nyaho ulah ku urang sorangan. Ji atuh aya ciri lah tuh kalian ku kumaha ge. Atlas aya merekan Atlas. BHS aya merekan BHS. Gajah Depa aya merekan. Je. Ku urang diganti merekna Gajah Picin ganti ku merek BHS. Kadeuleukeun ku batur. Batur ge himeng. Cek batur teh isi BHS dia asana lain mah kos jah kesakannya ho aing mah gajah duduk tapi merekna BHS aing ta anu edan apa nu make ieu asana aing wani taro imah lain BHS kan ngomong kos kieu mah ngaringkel kieu BHS asal tas diuk we ngaringkel lain asana aing asana kajeun gua kumaha ge ieu jelema ieu hayang boga BHS gan teu kabeuli guys nyona maling merek nu batur jaga itu mah kos kijang maka merek Lexus aya jelema di tol gula sok ngaleukeun we Avanza tapi merekna Lexus gula bingung ieu ieu Avanza Lexus leutik amat sih
merekan punya Lexus ayah di nyata menang meuli meureun di bengkel Lexus eta teh maksakeun amat ku hayang-hayang na ka Lexus beureunan najunya na meuli eta tatu sasar lain mah lain bae kajen di merekan Lexus atuh lain bae kajen teuing di merekan kitu BHS atuh lain bae ieu ge sarua di udeng-udengan di jubahan lain wali atuh lain wae gitu kajen teuing di merekan kuari make merek Gajah Duduk tapi BHS asli merekna Gajah Duduk nu geus jaho ka BHS mah moal ka Saliru even ieu mah BHS tapi merekna Gajah Duduk teu kaharti aing mah ieu kajen kumaha ge ke kumaha mimitina ieu kumaha mimitina di urang dicekel di deuleu teu kudu dicekel anu nyaho maka BHS teu kudu dicekel kieu di deuleu doang eta mah kajen ku BHS tah mah kajen tapi merekna ieu Gajah Duduk lah salah ngamerekan kajen ku kumaha ge moal kaliru jelema nu nyaho ka BHS sakali BHS bae ganti merekna ku Gajah Duduk Gajah Depa Gajah Lari BHS bae eta carita samping wali sarua bae teu bisa di naon ge di udeng-udengan hayang abe pajar wali di udeng-udengan teu bisa mendak aya Habib digendeng ku Habib duaan ajunyana nu digandengna peureum bae datang ka imah datang tawasul bae teu dititah teu naon ge ila hadarat marhaba nyana di dinya aju geus beres urang datang ka dinya pajar sieun meureun urang di bejaan ini majzub kiai teh podol sero manya maju delempangan digendeng ujung-ujungna harus ada uang 9999 manya maju bau ka duit ieu loba Habib sia eta besi ka imah ente ka ustaz tinggalkeun mun muani rante ye cenah Habib tinggal Habib mamajuban sia ulah moal kaliru majub baai asli majalain koski itu atuh teu wau ka dunia majub teh artina majub teh kang den tarik pikiranane saking dunia maring Allah jadi orang inget maring dunia orang inget 9,9 orang inget engge gue wali sumkonon gue wali mah majub teh jajaba itu kang den tarik pikiranane jadi nyana teh geus leupas tina dunya ka Allah ieu mah di majub jabuk tungtungna duit eta beres lain kitu ieu mah keur nyaritakeun lain Habib bae sanajan nahwal ge ulama majuban edan beneran meureun lain majub mah ye Gus Dur teu make kopiah Gus Dur make kaos sakieu Gus Dur make kacamata Gus Dur kadang-kadang make celana panjang wali mah wali bae urang di udeng-udengan make jubah wah hebat jasa beh sorban na ge 3 kos nunduk dagang sorban meureun teh mah lain wae lain ulama ke jubah ieu mah keur nyarita moal kaliru endek mah kae masalah ieu keur carita asli nawali ku bangsana kanyawan deui tuh ieu keur carita sirrul asrar jadi rahasia kamaripatan jadi urang besi hayang marifat sebab makrifat eta salah satu rahasia anu hese dibogaanana dipanggihanana diraihna kecuali ku jelema nu dibere bae ku Gusti Allah wallahu alam tatadina kumaha kok dibere marifat sebab di jero hatena teh asa aya bae Allah tatadina meureun kumaha kok bisa kos kitu sih di jero hate teh aya Allah bae ketika neuleuh nu kadeuleuh Allah ketika ngadenge nu kadenge Allah eta kan bahasa lamun ku geus kapaham ngarasakeun maksudna lain kitu ngan eueuh deui bahasa ieu ti kos kitu hese ngabahasakeunana engkena besi hulul teh kumaha Allah teh aya di awak urang hulul murtad sia urang deuleu gunung nu kadeuleuhna teh eta teh Allah berarti Allah teh gunung hulul ngaranna murtad sia ngan eueuh deui bahasa mantap kudu diajikeun lamun urang maca buku bae maca kitab bae bisa hulul ieu lah nu dikhawatirkeun sebab naon sebab di diri urang teh aya Allahan atuh Allah teh aya di diri urang neangan Allah mah di diri urang bae atuh berarti aya Allah di diri urang aya
aya Allah mah ngancik atau Allah di diri orang nya atuh bakawadahan Allah di diri orang bener atuh hulul ngaranna hulul teh menggon atuh murtad sia ini kumaha atuh cenah kieu yang mah puyeng emang ngaji puyeng bos gimana ngaji puyeng iyalah supaya orang ulah hulul supaya orang nyaho minimal karena marifat anu aya di jero batin orang bakal diceritakeun ku Tuhan Syekh Abdul Qadir ku ahlina anu engke urang nyampekeunana ulah ngabohong kumaha ngabohong teh jelema nyaritakeun jeruk kemudian can pernah ngadahal jeruk aju guna dicaritakeun we jeruk amis ya kos kumaha si jeruk eta kos kitu pernah ngadahal encan blaon kan kos urang Arab can pernah ngadahal kadu aju caritakeun kadu ngono sok nyono kadu cenah bohong kan ngaranna iki sarua nyaritakeun laripat urang da can laripat atuh bohong atuh kieu deuk ngabohong aing deuk ngabohongan sia bae pokona lah percaya los teu percaya los atuh urang mah ieu grup ngabohong ieu teu masalah atuh saya dek dek kitu teh dek atuh geus teh sama teh amat cek dia kieu uci mah cenah mah ngabohong atuh ulah didengekeun ku sia balik saya amat sih iya kita bese ngaji jurumiyah mah babari kadele kaotakan ngaji alfiyah kadele kaotakan ngaji samsiah kadele kaotakan mukhtalitot urang keur carita qadiyah mukhtalitot ya gampang tuh bagus gitu mah kadele kaotakan jamul jawame dikumis teman-teman jawab kadele kaotakan tapi marifat papan teu kadele aya di relung-relung hati ya Allah ya Rabbi ieu nu hese ge tapi kanyahoan jelema nu marifat bakal kanyahoan ku nu marifat deui sebab ngabangsa nyana hansip jeung hansip ngabangsa ieu nu bakal dicaritakeun rahasia kamarifatan aya dina kitab ieu beuh pokokna mah urang geus ngaji ieu jadi wali kabeh diaminan ge moal atuh sanu nyaho ya itu rahasia Allah lamun Harun Ar-Rasyid seorang raja jadi wali lamun eta itu garong begal ngabegal Tuhan Abdul Qadir jara di wali ih aneh begal jadi wali tuh komo urang terjadi raja terjadi begal ya begal lain raja lain wali lain kudu bari nyantai ngaji ilmu kawalian mah naon sebab hese teh maksudna kumaha supaya tercerna sebab hese henteu maksud seserian tapi eta seri sorangan urang jadi berarti kan edan atuh jadi wali emang urang ngahajar henteu ngahajar jadi wali teh jadi wali sorangan ya teh rahasia Allah almun Allah geus neuk mere nur ilahi kamaripatan ka hiji hambana tuh babarieun Allah mah je emang kumaha gitu sarua jeung endek ngaislamkeun hamba Allah tatadina tokoh Kristen di urang aya tokoh Kristen saha coba hayo anu putih bukna ya nu putih bukna teh anu kumungna wah Kristen pohara misionarisnya na teh di Indonesia ieu di Indonesia ayo saha siap kos tu pinter tapi bodoh kos tu bakal nyaho tapi henteu ayo coba ayo saha anu bukna putih sok make batik di televisi tokoh Golkar baheula weh pohara jasa terus nyana memulangkeun dana-dana dipatikan asup Islam kawinlah jeung seorang wanita kemudian akhir hayatna kadenge ku kabehan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah bingung kabehan hidayah datang saha coba yo
Sia mah kosu pinter tapi bodoh. Kosu nyarah tapi henteu. Poho cenah kiai geus dihampura ku aing bohong. Loba hidayah mahal kan. Sudomo bawa lain lalagan masjid kita dijadikan gereja. Bangun gereja. Sudomo lain lalagan. Utusan tipatikan ka dia misionaris lain lalagan. Berhasillah Sudomo. Tetapi nyana ngadengekeun ceramah, ngadengekeun petua ti saha? Baheula anu jadi mui kolot urang seberang aya di urang sa profesor sa. Hah? Almarhum baheula anu tenar bukuna ge loba. Sa Hamka, tah rada deureut tah sia, rada jawaban tah. Deureut sakitu mah. Sabab masuk Islam na ngadengekeun ceramah seorang kiai, kemudian nyana ngadeketan Hamka. Terus ngobrolnya na jeung Hamka. Satu, kedua di Sekebumi aya seorang kiai. Ialah guru kula di Ciberem. Angsa Dili ngobrolnya na. 3 di Garut ngobrol deh jeung seorang pakar hidayah datang deh kumaha tuh Masya Allah nyulusup ka jero aten asup Islam terus koleksi kiai koleksi ceramah kitu kiai anu asup ka jero hate kunyana diabadikeun ye hidayah asup deh kumaha geus puguh eta kamari ieu kemudian kuari eta Paulus asup Islam Benedictus asup Islam itu itu hidayah mahal sahanunya jangan diangkat jadi wali sebab nu ngislamkeun na ge wali ai coba eta nah ieu keur carita urang ulah leutik hate lamun ku Allah geus dibere cahaya ilahi set ka jero hate urang aya keindahan neule dunia teh okos cai di daun tales eta mah rahasia pribadi mangga bae percaya deuk teh sabodo seakan-akan dunia hina di benak hati seseorang anu geus aya cahaya ilahi ngan nyana tuh biasa beda kumaha tuh jata mah rahasia hese nyaritakeunana di dieu lah di benak hati terus makin ka ditu makin ekstrim tengah aja sebab naon dorongan daripada batinnya na sabodo teuing deuk percaya da teu kos kitulah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala henteu dibuat-buatnya nama kos kituna lantaran aya di jero hatena urang mah sakali ceramah saudara-saudara hati-hati dengan pemerintah kita sebab pemerintah kita ini bok-bok awas ya jahat pemerintah kita toel ku bupati bere duit saudara-saudara kalau tidak ada bupati bagaimana ini negara kita itu kipudoli blon cikeneh mah ceramah kadege ku urang pohara barang ditoel lain deui Habib Roza ke pendopo unggal minggu Habib Rojak saya mau ke sono juga mau zikir tai podol zikir nggak ada masalah sih tuh kan nah iya itu rahasia tapi wali lain kos gitu sekali haram sekali halal tidituna halal jadi haram jadi halal itu wali boleh korupsi saudara-saudara haram tidak boleh korupsi ya haram itu hukumnya toel kalau tidak ada sogok-sogok mau bagaimana majunya negara ini kan bukan korupsi masalahnya cuma pelancar sial jasa pelumas iya jadi kan kalau motor mobil tidak pakai pelumas tidak oli enggak jalan di negara kita juga sama kita mau masuk universitas tidak ada pelumas ya tidak masuk itu mah bukan sogok menyogok namanya cuma sekedar pelancar aja toel deh ikunya nggak apa-apa sebenarnya dulur-dulur
beki parah bae blon da jelema iya akibat jelema moderat lain jore moderatna tapi otak ngeresna wali teu pernah kos kitu sekali haram-haram sekati halal-halal iyalah nu kurang bakal diaji sekedar perkenalan heula aja kita benagenang pamere ye wallahu alam bisawab